Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan jebat asmane Allah. Ar-Rahmani sifate Allah kang maparin nikmat gede ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi sifate Allah kang maparin nikmat cilik ing dalam akhirat pakot. Alhamdu utawi sakabehe puji kang papat aprode iku lillahi tangtu kedue Allah Rabbil alamina kang mengurus ing alam kabeh wabihilan ing Allah nasta'inu jaluk pitulung ingsun sadaya ala umurid dunya ing atase piro-piro perkara dunya wadini lan perkara agama. Wa shallalan mugamuhi rahmat sopo Allahu Gusti Allah wa sallama lan kasalamatan ala sayyidina ing atase Gusti ingsun sadaya Muhammadin tegese Nabi Muhammad khotamin nabiyina kang dadi wekasan nabi kabeh wa alihi lan ingatase kulawargine Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad ajma'ina tegese sakabehe. Wala haula lan ora nono daya iku maujud wala quwata lan ora nono kakuatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-ali kang maha dukur Allah al-adimi tur kang maha agung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kitab dikawitan kalawan muji ka Gusti Allah sabada ngalap berkah tina kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alasanana iktidaan bil kitabil aziz sejak turut kana kitab anu agung kana kitab anu mulya nyaeta Al-Qur'an. Nu kadua nyaeta ngamalkeun kana hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Sakur perkara anu dipandang sae mungguh agama upami henteu dikawitan heula ku kalimat bismillahirrahmanirrahim mangka eta perkara teh putus tina kabarokahan bahwa aqta'u aikotul barokah. Oge salajengna alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kagungan Allah anu ngurus sadaya alam. Dina sebahagian riwayat kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdilillah bahwa ajdam. Sakur-sakur omongan anu hanteu dikawitan kalawan muji ka Allah ku alhamdulillahirabbil alamin bahwa ajdam mangka eta perkara teh seperti anu ngabogaan panyakit ya
seperti ngabogaan penyakit. Maka di dia dikawitan ku alhamdulillahirabbil alamin sabada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu muji ka Allah, puji kagungan Allah anu opat. Mana anu opat teh nyaeta hiji puji qadim li qadim, puji qadim li hadis, puji hadis li qadim, puji hadis li hadis. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhlukna. Ta eta puji anu opat sadayana oge kagungan Allah. Itu Allah anu ngurus sakabeh alam, wa bihi nasta'inu sareng ka Gusti Allah abdi sadaya nyuhunkeun pitulung tina urusan dunya sareng urusan agama. Salajengna wa sallallahu wa shalla salamugama paring rahmat Allah wa sallama sareng kasalamatan ka Gusti urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad anu jadi panuntungan sadaya nabi. Oge sareng ka kulawargina sareng ka sahabatna kasadayana. Kecap shalla atau kalimat sholawat dina asal bahasa nyaeta ngadua. Saur Al-Azhari jeung anu sanesna sholawat ti Allah Ta'ala hartosna rahmat, sholawat ti malaikat hartosna istighfar, sareng sholawat ti papada jalma nyaeta ti Bani Adam eta doa. Ari Nabi Muhammad Gusti urang sadaya nyaeta jenenganana, anjeunna dinamian Muhammad karena tafaul kana yen anjeunna bakal dipuji di bumi, bakal loba anu muji. Han khatamin nabiyina, Nabi Muhammad teh jadi panutup sadaya nabi. Ari hartosna nabi dina bahasa syariat nyaeta jalma anu diturunan syariat ti Allah kalawan jalan wahyu. Kemudian lamun anjeunna diparentah tabligh nganapikeun ka umat maka disebut ku rasul, ya, maka disebut ku rasul. Ta Nabi Muhammad ieu khatamin nabiyyin panutup sadaya nabi, jadi moal aya deui nabi saparantos anjeunna sakumaha pituduh dauhan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad eta sama sakali sanes bapa salah saurang lalaki ti aranjeun sadaya, tapi mantenanana eta Rasulullah jeung panutup sakabeh nabi, jeung kaayaan Allah anu maha uninga kana sagala perkara dina surah Al-Ahzab ayat 40. Oge dawuhan Kangjeng Nabi, wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyun, sareng kaula diutus ka sakabeh makhluk jeung geus ditutup sakabeh nabi ku kaula. Ieu hadis riwayat
Imam Muslim. Oge sholawat sareng salam wa alihi ka kulawargina Nabi Muhammad wa sahbihi sareng ka sahabatna. Maksudna kulawargi Nabi nyaeta ahli agama anjeuna jeung para panganut anjeuna nepi ka poe kiamah. Nu dimaksud keluarga Nabi nyaeta ahli agama anjeuna jeung para panganut anjeuna nepi ka poe kiamah. Saur Syekh Asy-Syarqawi anu leuwih munasabah kana makom doa nyaeta nafsiran keluarga Nabi nyaeta sakur mukmin sanajan manehanana maksiat. Diterangkan dina hadis Imam Tabrani, alu Muhammadin keluarga Nabi Muhammad teh nyaeta kullu taqiyin, saban-saban anu takwa, nyaeta kulawargi Nabi Muhammad. Jadi kulawargi Nabi Muhammad teh saban-saban anu takwa. Oge sholawat sareng salam wa sahbihi ka sahabat Nabi Muhammad nyaeta sakur muslim, sahabat teh sakur-sakur muslim anu ningali ka Kangjeng Nabi jeung kantos sasarengan sareng Nabi nya sanajan sasaah sanajan sajam. Nah sasarengan calik sareng Kangjeng Nabi atawa hanteu. Ieu keputusan Imam Bukhari ajmaina tegas nama sadayana keluarga sareng sahabatna. Oge sarajengna wala haula sareng henteu aya daya sareng upaya wala kuwata sareng henteu aya kakuatan terkecuali eta sadayana pitulung Allah anu maha luhur sareng Allah anu maha agung. Ari lapad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ieu disebutna teh lapad hauqalah nya. Ari lapad hauqalah teh eta kanzul jannah, hartosna gudangna surga. Sakumaha diterangkeun dina hadis Imam Bukhari, ya Aba Musa nahahan teu nuduhkeun ka kaula ka maneh, nahahan teu nuduhkeun kaula ka maneh kana hiji kalimat tina gudangna surga. Kemudian dimaler sumuhun kantenan dauhan Kangjeng Nabi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh adalah kanzul jannah nyaeta gudangna surga. Puji anu opat ka Allah tetepna Pangeran sakabeh alam teh mantena. Wungkul ka Gusti Allah nu maha agung, dunya akhirat abdi nyuhunkeun pitulung. Hanteu aya daya sareng kakuatan, bukti sareng nyingkahan kadorakaan. Angin ku pitulung Allah maha agung, abdi ka anjeunna nyuhunkeun pitulung. Salat salam muga tetep salawasna ka Kangjeng Nabi anu janten gustina. Para nabi para rasul sadayana, hanteu aya deui nabi sabadana. Sareng muga tetep ka kulawargana, sareng ka sadaya para sahabatna. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.